Pokoknya mah ke diizinan ku pemajikan AA dikawin ke mak. Alus ya teh goblok. Dititah usaha teh kalakah kitu, kalakah bobogohan deui. Aing oge ieu teu kaparaban sia. Hayang ngajaran we atuh nu ngora. Teh ka dieu teh. Geus tong baca cerita ya nama ieu aya jeung meuli beas, jeung meuli asin yang dog mah nya juk. Tah gitu atuh bobogohannya sakieu. Aya pemaksudna. Tuh di bawah itu geura ameh raoskeun meh. Tapi di sini. Nuhun teh. Sip. Majikan aing jadi hade kitu anjing. Hayu ka. Gara-gara sia dan wae jadi kapati lempang sampai kaki kian tah. Dege ku sia dan aing mah teh lagi bersih goblok. Waduh bukan minta ganti rugi aing mah nyeng. Sia meureun jajan goblok. Jajan di mana? Naon? Iya, geura cenah kapatil ku aing mah bersih. Aing kepatil men peuting men si Koko. Dengekeun Bob. Didinya we nu panyakitan meureun. Gagabah teh ngomong teh anjing. Lain gagabah ge udah seukeut teh urang mah apa bersih coba lagi aing lain sekali dua kali. Tah denge ku sia anjing aing mah bersih goblok. Berarti komen. Si Omen, geus. Keuning boga hayam Bangkok. Boga tuh teh. Bisa teu ngurusna. Ya bisa tuh teh ngan oma teh lamun hayam kieu mah dicoba beheungna. Naha, Lamun dicoba beheungna sok bucan. goblok sarua kejeung salaki. Di mana kene? Rek balik moal. Geus burit ieu teh. Ya balik atuh kalau kagok ngelas beteng keur di pacilingan. Si anjing aing ngapacilingan. Ih pemajikan nya heula wayahna. Di pacilingan mana? Manya aya sora awewe sih teh. Pan ieu pacilingan apa dempet-dempet di gigireun sarua anu keur modal. Manggeus we mantok-mantok sekalian. Jaman teu eucereun. Aduh, Bu. Geus mah ceuk aing itu ngomong, jadi we pemajikan aing ngamuk. Tuh kok. Tah geuninganan sia teh kakarek mantok. Naon, Mak? Sorongot wae. Sia tos di mana atuh? Nya ulin atuh mikiran naon urang teh? Tuh deuleu pamajikan sia keur balueng sia teh. Mikiran naon atuh? Aing teh baluang teh mikiran beas naik wae. Naon hubunganna jeung urang da urang mah teu ki beas pikiran teh. Tadi maneh dahar naon? Geus sangu. Sangu tinu naon? Teu nu boboko. Lieur ngomong jeung maneh mah. Aing sarua lieur, coba dedengan kitu hayang tenang aing oge. Maneh hayang tenang? Ya hayang atuh. Maneh hayang tenang? Hayang. Cig sia gara ka akhirat goblok hayang tenang mah. Goblok kakak kita modar. Apa sia hayang tenang? Teh. Naon ti? Si Omen aya eueuh teh. Aya naon kitu? Urang butuh sakedeung da moal lila teh. Butuh rek naon ari maneh? Edak ditah pangomekeun saluran cai mempet teh. Eueuh sare keneh. Buru atuh teh sakedeung da moal lila. Cek aing eueuh sare keneh ngaganggu wae. Ih, kata tangga teh beli kitu. Sanggeunana hayang pangomekeun saluran cai aing mempet oge can diomekeun. Kok. Wis tuh. Dan pesan utang mana teh? Men, adieu sia. Oi. Mana pesanan aing kutang teh? Tah? Pas teh. Pas lah. Ya. Lain mana bisa apalan ukuran kutang si Koko. Nyawa teh sia mah da minang nyoo tang ukur tadi kieu tah si eta mah. Oh, gitu. Mantap sih kudu. Mantap. Mak, Naon men? mas teh beuki geulis wae euy. Ya atuh akan mama diurus banget teh. Kan kolot kalapa mama. Oh paingan atuh. Palingan kumaha sia? Pacak juga kalapak kolot. Iya anjing. Dina ka kolot. Dagang lo teh keneh kek. Dagang atuh ngeureuy wae urang rek menang duit di mana? Oh anjir, ai kamari apa nan leungeun bara duana dagang. Nya dagang we aing mau pake dagang. Anjir, ai ngarenosna kumaha? Deuleu ku sia nya ngarenos Mak. anjing tah. Anjing. Wih, goblok. Anjir. Nih, Mak, nah terus di mana maneh nih konten teh karek wayah kieu karek jol. urang teh ngarareunah, Mak. Nyeri naon? Mati rasa, Mak. Mati rasa. Nah, kumaha? Tadi isuk-isuk teh nya urang teh nginum ciherang, da rasaan.
Ya heueuh atuh goblok cai herang ngomong aya rasaan. Tah ieu mah kusia kopi aya rasaan. Oh gitu mah kana si dengekeun si goblok mah. Kolot teh yang dorang. Aing meuli boneka di Jepang di tong seuri goblok juga mereka tuh. Boneka kumaha boneka lain. Aing meuli boneka Jepang nih bisa hirup ieu mah. Tuh, bisa ngomong, ieu mah sok ngomong. Aing mah teh Jepang teh. Ke. Hah? Orang biang badami jeung pamajikan. Terus? Cenah bae urang mah dari dua jeung pamajikan jeung sikeke cenah. Tah, bae ke narima teu? Sok. Aing terima tapi sirit maneh ku aing tek-tek kunci anjing. Itu percuma goblok. Mali bisa dipakai mah mending entong we. Si jang nyaon nyandung bari kan goblok. Tong pegaya. Anjay. Hiji we sia teh mentok sok yang loba dibeunget iteuleuh pisan. Hiji di dieu, hiji di ditu. Nah, gitu. Bob, hadieu gerak, Mang Dek. Hadieu. Iya, tempo ieu. Tah. Ieu. Mana? Tah anjing ngasih mayar hutang teh eta. Oh, eta tukangan. Mana? Eta. Aing goblok. Bayar hutang tadi.